Teh, ya sia eta gondrong gitu Ke tukang tukur gua duit. Pun bisa mana pengukuran kan itu kemana? Kan ku aing mun cukuran atuh. Dua eta naon eta ieu nu baroda sia, iya. Kata bang faktor umur. Sarua jeung nu aing eta mah heuy. Anjir teh. Teu cukuran ku aingnya. Mana guntingna euy? Sehingga di jero meureun. Jadi nyokot guntingna. Pentingnya kenalan dulu jangan anu warasna ya. Ah, na sia mah. Mas, ieu teurat kira-kirana. Ajaran we. Resiko ngajaran. Daripada ke tukang cukur kudu ngajar. Aing we yang cukurana. Sing ka dia ta manehna. Ngoring dak nak kieu. Oh, atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu gaya naon? Kudu gaya naon ieu? Gaya kumaha we. Agus cetuk ieu heueuh. Icing sana lain gerak. Kudu kumaha dak dak kieu. Ulah tuh yang iya. Yang kewaras. Aing bisa belah deui mah. Bang ieu we nya. Bang kos baru dakeun gaya naon eta baru dakeun. Aing ieu bu. Redu deh ieu mah. Leh. Redu. Oh, dah. Cing kasih anak itu gara leh. Cing, kembalinya. Kena tak bola. Cing. Halus le euy. Balik na kieu. Mah, Hmm? banyak pengukuran lain. Heeh. Aina tak bisa. Ah, ieu mah aing tesyuganan wae euy. Aing dugulan wae gitu ieu teh. Lah ieu mah bener bulan. Mah, yang ngeunaheun we. Iya atuh. Ngajaran mah yang ngajaran mah. Ya. Ukuran mah. Tuh, halus ya deh. Lihat tukangna. Udah ajar. Kades ya kejebol. Para yoro ke sekali kadoan eh. Oh, kalau masuk so. Sok. Bener. Selawatan gitu. Allah. Ulah teuing we. Ih, Ngadoa we ngadoa. Bismillah tadi geus. nyokot eta, nyokot mangkok. Mangkok. Oh, banyak perlu di gram. Oh. Orok. Kas. Tuh, ya China ya. Oh, mah. Pakai miligram lain. Bener. Tuh, ini coba. Nah, 1 gram. Nah. Kakek kacau. Bukan nama. Bagian aingan. Bicing kan, eta. Aduh, murah euy. Wah, ubah tuh. Aduh. Mah, Hah? naik naon ukuran tangan mah. Kutu goblok kita mah. Alah, malas. Maka sih atuh murah. Lah. Lah coba ngeheng. Yang udah deulanya. Udah deulana Baru lah. heeh, keun engke eta mah. Heula. Ya kumaha ieu teh? Cicing aing. Balik pisan jadi hujan ya. Cing heula aing setengah main heula ieu mah. Setengah main heuh, engke dianggeuskeun deui. Dari sebelah dia kira mah eta. Udah wes sabelah nyukuran teh. Naon tuh euy? Ada eta. Penyongkanya balinya. Ah, keun wae lah. Kumaha coy? Nah, eta Kas. Oman teh. Aduh, Di mana? Awali. Wan hujan oi. aing ge kumaha tuh konten euy?
Milu aing kas. Lah ditinggalkeun ke aing ieu can. Oh. Tidak kuat. Hah? Hah? Oh, siapa tuh siapnya? Luncur Aina. Hah? Aina perlu ini cenah. Enam lah, keur wae. Tidak kuat. Siap lah aing edit. Deh, kumaha teh baralek bisanya lah. Aing nyakingan dicukur aing. Kerteuing lah. Wayahna ira rusuh. Iya. Kerteuing lah aing mah. Ah, aing Bisa naon, A? Yang spakbor mah euy. Spakbor naon? Supra, Fiction, Terus naon deui terus. Supra, Mio, Beat, RX King. Loba segala ge aya, butuh naon? Ya knalpot sabaraha nu kieu Pak ya? Jika ada alus euy. Alus dipasang motor urang mah, sabaraha nu kieu? Naon da ieu mah kenal pot jeung KRX nya. Kena Supra ke nama GHD. Oh teu asup mah knalpot ieu mah. Aya penbel, sabaraha penbel? Nah, penbel jeung naon da ban motor ge Supra. Cieuna boga mobil kara. Geus ulah atuh aing moal teuing ari kieu mah. Knalpot teu asup. Spakbor naon eueuh ieu teh penbel. Ulah dijual cenah. Geus ulah aing meuli ieu tah, polet tah. Da polet jeung naon pan motor ge bajuan eta. Diterapkeun dina liang tayna eta. Cih, anu dagang teh mah lobasan omong. Sok atuh ladang yang polet ya. Jeung naon atuh jeung molet-molet bujur pemajikan atuh. Isi leumit aya cirian paling jeung batur. Ngejal mah teuing seng kieu. Tah, eueuh polet ge idit. Eueuh, tuh. Aya ge itu mah keur ieu keur Honda Beat, eueuh keur Supra Fitron. Idit. Dan edan udah dagang teh. Oprok teh. Wain teh dikumpah di mana teh. Ah, bener edan dagang teh ya mah. Teh. Bener aya jalma oge nu kulutuk kitunya. Aduh.